keleutik teh dah. Baheula masuk. Amis. Wah. Ingat keleutik kayak. Sumpah bayam keleutik masuk. Amis aja ditarik ke babaturan naik. Durut. Belon. Lalu kada jalan Pak Ai di sini. Ayaan, wah dia dah. Ini bagus ayaan nih. Mati. Doang goreng mayaan. Bagus ayaan. Kebedul teu maung. Terus potong-potong acan. Nongkrong berdiri dak kelas karena mangin wow. Marananya aneh. Baturan. La ilaha illallah. Kali ini tanah dak. Betul, goreng melini. Orang yang penting aja dahar. Agak libring. Aduh, lawaknya main dah. Masyaallah. Aduh, dong ada yang sudah sorangan. Kagugu. Alabatan Marsa nyayaing. Oi. Oren. Kadela. Oren. Oi. Siapa itu? Pandiupna di dinya. Wih, dak. Siapa ya? Lagu dia. Duduk ya. Sorry atuh lain ja beungeut madarat kitu teh kan mata teh ciri kurang. Bah, Ya opel ya. lagu. Arek ka Jakarta sakitu ge. Boga we naik BCA. Wih, ulah reosan kitu. Hampuran. Ngarokok dia ngobarok. Aduh. Tah. Banja lu beungeut lagi meuni doang nangis kebal tengah rokok gitu. Jam biwir geula meuni hideung. Pengaruh be dak gawe di Jakarta. Coba ngasani dinya. Waktu di kesat mangga. Mana kayak apa? Nya korek namanya. Oke. Ngomong-ngomong gawe di mana dong? Atuh biasa bae BCA. Gawe nang. Gagah dak gawe di BCA mah. Atuh gagah tuh bangunan cenah geus. Bagor. Geus di mana bae atuh penting orang nyar duit. Naik. Ngomong-ngomong dari sebuah pengajian. Atuh geus dia mah tapi Urunan. oh. Tahun dia bisa gitu. Bosan aing teh mah. Tapi aing boga rangda. Di mana? Calupang men. Lu bener. Hayang perawat. Hayang rangda dia. Parawan nih. Tapi ngomong-ngomong dia modalna eueuh ya. Barang mah Lain barangna heula kecewa moal lain mun ditangkeun. moal dong rani. Boh, atuh siap pengen modal mah. Ulah khawatir, Cuk, modal mah. Tanggung jawab rani. Randa nene. Beuh, ieu mah dia tuh balik tanya pikan. Tapi yakin bagus juga dia mah cuy. Lu bener dia. Beneran neng. Atuh kapra jelema biasa. Jelema lain bedol lain. Oh, sugan bedol. Ngan aing kendalana anak aing ieu. Waduh, dia Mainnya. jual bae cikeeng mah geus. Edan meureun dia. Mudah-mudahan mau modal yakin kudu dijual. Atuh jujur teh jeung indungna eueuh teh diurusan main dijual anak itu Aduh, turun. aing ngeunya. Aya pagaweana ku ari siap urang nagih deui ya. Lain aing ieu. Ngadeng-ngadengnya macam eta si Adung sebalik ke Jakarta cenah. Tapi can kaima eta si Adung. Aya teh angkeun buka hutang sabaraha ka bos ya. Atuh aya sakitueun mah. Urang masal ka harti bae gitu. Atuh siap burung urang. Ayo berangkat korek teh Ayo angkeun. siap. Numpang urang jeung ngarokok. Bos, kaelangan raka kurang tinggalan main tinggalkeun bae perang saing mah. Aing. Sebenarnya emang geus naik tekanan kita tadi. Aing perang saing mah aing.
yuk, ripuk, bakar siap. Bos, itu bos nya. Oh, itu sih itu. siap tanggung jawab urang tama nagih mah tenang. Gerakan itu. Bos, gereme baliknya. Siap. Tanggung jawab urang tama. Pokoknya mah benang dan komisi mah tenang. Tenang, Di lamun urang teu beunang ulah gangkeun aing ya. Siap. Siap, geus gereme ka bos. Urang aya urusan lain ya. Oke, siap. Ayo siap. Sukses, Bos. Sukses. Rezeki urang tama. Milik aing ieu mah dong rezeki ya. Dong. Kayaknya soalnya. Dong na mah perlu ka dia minta ka aing eta. Sa kira-kira eta. Kayaknya aing. Hei. Ieu nya nu ngaranna Adung. Barang mah bagus. Atuh lain pel nu bener ay bagus mah. Dia. Wih, ditanya na perang sayang masa itu dianggap amat ya. Serius urang pona mah siap modal mah tinggal. Siap. Lain modal ya bayar heula hutangnya ka bos urang ya. Weh, hutang naon ya? Atuh hutang bos urang, tadi nitah ka urang. Hutang nu mana heula ya ke? Atuh urut dia nyandung teh heubeul. Pira aku teh inget dia. Bagol. Nyandung. Mang Reman. Udah kereng-kereng ngomong sama Mang Reman. Panak lailun mah lain urusan dengan dia urusannya sih ya. Hayo ulah dia ulah kanyahoan ku sadeta. Ayo tuturkeun aing. Aduh, aing hodak, nya hutang segala macam. Malah endah celaka 12 eta. Jadi tuturkeun ku aing. Kenapa aku kudu kieu banget? Kade. Ayo garati amat. Atuh aing mantok kena caw. Geus loba basa-basi dia gara bayar ka aing tah duit tah. Bawa sabaraha dia? Santai bae ngomong na ulah temeni kerang kitu han sabaraha ku aing Pan dia mau nyolot kitu perang saing mah. Hayang kumaha dia jeung aing perang saing mah. Atuh gampang masalah utama duit ngebade jeung ya. Tuh ayo kunaon kumaha. Kumaha neng teresep neng ngomong. Udah gelut eta budak. Malah enak eta. Pokona maing mah nak dibayar, Beng. Udah terus naon deh ilun mah dia, perang saing mah. Weh, Dari ya. urusan kolot ya mah. Ayo gotong, main dah ya. Ayo selapkan. Ayo. Ayo. Kunaon.